Ya Allah, izinkanlah hamba yang hina ini untuk mengenalkan Engkau kepada hamba-hambamu yang lain, agar mereka semua mengenal Engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayeuna urang dilajengkeun kana kitab Qatrul Goes pi Masail Abi Laes. Halaman 2, halaman 3. Qatrul Goes mah tengahna nya maosna. Mangga anu teu can aya logatanana urang logat anu atos aya logatanana urang samikeun bae. Kitab Qatrul Goes pi Syarhi Abi Laes teh nyaeta kitab tentang ilmu tauhid. Penting ilmu tauhid teh. Cara nganyahokeun urang ka pangeran urang. Allah kos kumaha sih cara mengenal Tuhan kita gitu. Ayeuna masih dina halaman 3 mutakalimnya. Allah teh anu ngandika. Anu bagian kagenepna ayeuna kamari terakhir dugikeun ka dieu wa ma ta'malun. Wasohihu ayeuna. Wasohihu jeung ari kaul anu soheh anna madlulal alpadin kana yen sanyana anu nuduhkeun kana pirang-pirang lapad allati anu lapad naqra'u anu maca ha kana ieu lati naqra'u anu maca urang sadaya ha kana ieu lati muta'allaqatil kalami eta pirang-pirang muta'allaqna kalam anapsi anu bangsa zat alqadimi anu tipayun kama sapertikeun kaol qala anu ngucap hu kana ieu ma saha Ibnu Qasimi Syekh Ibnu Qasim wattafaqa sareng geus nyepakatan ala zalika kana ieu maqalah saha jamiul mutaakhirina sadayana pirang-pirang ulama mutaakhirin wa in suilta jeung lamun mah ditanya anjeun anil Qur'ani tina Al-Qur'an hal naha huwa ari itu Al-Qur'an teh qadimun eta anu heubeul au hadisun atawa eta anu anyar payan bagi atuh misti laka ka anjeun naon antas tafsiro yen kudu nafsirkeun anjeun asaila kana itu anu nanya urang teh kudu nanyakeun deui maksudna kumaha Qur'an anu heubeul atawa anu anyar teh pain kudu ditanyakeun deui ku urang mun aya nanya kitu. Pain kola maka lamun ngucap itu si sail anu nanya teh laka ka anjeun murodi ari anu dimaksud ku kaula cenah alqa imu eta anu ngancik bidzatihi ta'ala dina zatna Allah ta'ala adalu anu nuduhkeun alaihi kana itu qaim naon ma perkara baenana anu tetep ieu mantara urang sadaya. Pakul maka jawab ku anjeun atau pakul maka ngucap anjeun huwa ari tu Al-Qur'an teh qadimun eta anu heubeul bi qadimiz zati ku qadimna zatna li annahu karna sanyanyana itu Al-Qur'an min jumlati sifatiha tin eta tetep tina pirang-pirang jumlahanana pirang-pirang sifatna ieu zat Allah awajibati anu wajib laha kana ieu zat. Wa in kola jeung lamun mah ngucap itu si sail laka ka anjeun jeung lamun mah nanyakeun kieu nanyakeun teh muradi ari anu dimaksud ku kaula teh ma eta perkara baina daffataini anu tetep di antara gigir-gigirna minanu kusi tina buktina pirang-pirang tulisan Al-Qur'an anu dimaksud ku kaula teh pakul maka kudu ngajawab anjeun lahu ka itu jama nanya teh kasih sail zalika ari itu Al-Qur'an hadisun eta anu anyar bihudusin nukusi kalawan anyarna itu tulisan gitu. Lanjut halaman 4. Wa kadzalika jeung ari itu wa kadzalika jeung eta nya kitu deui anyar alpadu ari pirang-pirang lapadna Al-Qur'an. Jadi lamun zatna Al-Qur'an mah heubeul tetapi ari tulisan-tulisan anu aya dina Al-Qur'an mah anyar gitu. Jadi Qur'an teh anyar tapi heubeul tergantung pertanyaanana.
Wa in qala jeung lamun mah nanyakeun itu si sa'il anu jalma nanyakeun teh laka ka anjeun. Kieu nanya teh muradi anu dimaksud ku kaula teh min haitsu madluli tina arah-arah saijiranana anu dituduhkeun maksudna eusina Al-Qur'an. Heubeul apa nya eusina Al-Qur'an teh maknana Al-Qur'an teh anu dituduhkeun ku itu Al-Qur'an teh. Pakul maka kudu ngucap anjeun lahu ka itu si sa'il anu nanyakeun teh innama sanyanyana perkara dala anu nuduhkeun ieu makna dala anu nuduhkeun ieu ma ala zatihi kana zatna Allah taala au sifatin atau pirang-pirang sifatna Allah taala min sifatihi tina buktina pirang-pirang sifatna Allah taala au hikayatin atawa anu ngahikayatkeun lahu ka Gusti Allah taala huwa ari itu ma teh qadimun eta anu heubeul. Wa ma jeung ari perkara makna dala anu nuduhkeun ieu ma alal hawadisi kana pirang-pirang anu anyar au sifatiha atawa pirang-pirang sifatna ieu anu anyar misla zawatil makhluqati atawa mislu zawatul makhluqati saumpama pirang-pirang zatna pirang-pirang makhluk au sifatiha atawa pirang-pirang sifatna ieu makhluk kajahilna sapertikeun bodona urang sadaya wa alimna jeung pinterna urang sadaya huar itu perkara makna teh hadisun eta anu anyar. Wa kadzalika jeung eta nya kitu deui anyar hikayatul hawadisi ari anu ngahikayatkeun kana pirang-pirang perkara anu anyar. Wa sumiyat jeung diarana naon tilkal ibaroti itu pirang-pirang ibarat itu pirang-pirang perumpamaan bikalamillahi ku dawuhan Gusti Allah taala atau pa innaha mangkasanyanya na itu ibarat dalat eta nuduhkeun itu ibarat ala kalamillahi kana kalamna Allah taala. Pa inna ma'nahu mangkasanyanya na maknana ieu kalamullah inna masanyanya na ieu emma yun pahamu eta bisa dipaham ieu kalamullah biha ku ieu pirang-pirang ibarat. Pa in ubiro tuluy lamun mah diibaratkeun naon anhu ieu kalamullah bil arabiyati ku basa Arab. Lamun diibaratkeun mah kalam Allah ku make basa Arab, bahwa mangkari tu kalam Allah teh Qur'anun eta Qur'an ngaranna. Wa in ubiro jeung lamun mah diibaratkeun naon anhu ieu kalamullah bil ibroniyati ku logat Ibrani ku basa Ibrani wa huwa jeung ari ieu kalamullah teh lugatul Yahudi eta bahasa Yahudi. Bahwa ari ieu kalamullah Tauratun eta kitab Taurat ya. Taurat ngaranna. Wa in ubiro jeung lamun mah diibaratkeun naon anhu ieu kalamullah bisuryaniyati ku basa Suryani bahwa mangkari kalamullah teh al injilu eta Injil ngaranna wa zaburu jeung Zabur. Wah talapul ibaroti jeung ari beda-bedana ieu pirang-pirang ibarat latas tazimu eta henteu misti naon latas tazimu eta henteu misti ieu kalamullah ikhtilafal kalami kana beda-bedana kalam Allah. Kama sapertikeun perkara kama annallaha sapertieun sanyanyana Allah taala yusama eta ngangaranan Gusti Allah bi ibaratin ku pirang-pirang ibarat muhtalifatin anu beda-beda annadzat ma'a annadzatihi sarta sanyanya nazatna Allah taala wahidatun eta anu sahiji bakin tur anu langgeng Gusti Allah teh bidzatihil ulia kalawan zatna Gusti Allah anu luhur aya daimul wujudi tegesna langgeng wujudna layuk balu anu henteu narima ieu wujud alpanaa kana ruksak wujudna Gusti Allah mah teu narima kana ruksak khalaqun tur anu seueur Gusti Allah teh ay kasiru idharil maujudati tegesna anu seueur ngadohirkeun kana pirang-pirang perkara anu diayakeun bikudratihi kalawan kawasana Gusti Allah kalawan sifat kudratna Allah wa kasiru taqdiru kulli wahidin sareng anu seueur nakdirkeunana saban-saban perkara anu sahiji
bimiqdarin kalawan ukuran muayyanin anu ditangtukeun bi iradatihi kalawan iradatna Gusti Allah taala, kalawan sifat iradatna Allah taala. Razzaqun tur anu ngarizkian, ay khaliqul arzaki tegesna anu nyiptakeun kana rizki. Awil murtazaqati atawa anu nyiptakeun kana anu dibere rizki. Wa musilu jeung anu nganepikeun, wa musiluha jeung anu nganepikeun ieu rizki ilaihim ka ieu murtazaqi. Nyata murtazaki teh jelema anu narima kana rizki. Isim maf'ul murtazak teh. Isim fa'il. Wasmun jeung wasmu rizki jeung ari ngaran rizki. La yukhtasu eta henteu ditangtukeun ieu rizki bil makuli ku anu didahar. Jadi ngaran rizki teh lain anu didahar doang, wa masrubi jeung anu diinum. Bal kullu ma balikta ari ngaran rizki teh saban-saban perkara intapa anu mangpaat bihi ku ieu ma non al hayawanu pirang-pirang hayawan min makulin anu bisa didahar, wa masrubin jeung anu diinum, wa malbusin jeung anu dipake, wa ghairaha jeung liana ieu kabeh. Wa min aldomi rizki jeung eta tetep tina anu pang-ageung-ageungna rizki atau piku ari pitulungna Gusti Allah taala li taati kana taat ka Gusti Allah taala. Warizku jeung ari rizki kismani eta kabagi kana dua bagian, dohirun tegasna kahiji aya rizki dohir, wa huwa jeung ari rizki dohir teh al aqwatu eta pirang-pirang kakuatan, wal at'amatu jeung pirang-pirang kadaharan eta rizki dohir. Wadzalika jeung ari tu rizki dohir lil abadani eta tetep pikeun pirang-pirang badan. Wa batinun jeung aya rizki batin, wahia jeung ari rizki batin al ma'arifu eta pirang-pirang ma'rifat kanyaho. Wa mukasyafatu jeung pirang-pirang kabukana ieu batin, mukasyafah pirang-pirang mukasyafah. Wa dzalika jeung ari rizki batin lil qulubi eta tetep pikeun pirang-pirang hate, wal asrori jeung pirang-pirang rahasia hate. Wa'lam wallahu a'lam bissawab.